Cerita tentang kiamat di akhirat. Hararudangkan urang ieu ti kubur teh baas ngaranna. Sakumaha ceuk Kangjeng Nabi urang nu wajib diyakini, diimani urang teh bakal aya baas sanggeusna hudang ti kubur, urang digiring ke mahsyar. Di mahsyar bakal timbang amal mizan ngaranna. Jadinya bakal sirat, jembatan siratal mustaqim ka karak surga atau neraka. Yakini eta yakin ulah goyang ulah goyah corona boleh aya tapi keyakinan eta mah tetep ciade urang. Nah baas udah kubur ya Allah ya Rob, pemandangan di baas dek berangkat ke mahsyar ternyata indah, senang, campur prihatin jeung sedih. Sebab naon? Aya anu dipapag ku Lexus bantep deh siapa banyak kos boga ya Lexusnya ho ngaran doang teh nyaho rupanya nama kos kumaha Lexus nya nama kijang pajar Lexus. Aya anu dipapag ku Baby Ben, aya nu dipapag ku Volvo, aya nu dipapag ku kontainer. Ya Allah ya Rabbi. Nah si awewe keur bae di kuburan Masya Allah karib jol tes sedan Mercy mapagkeun manehanana. Persilakan cek malaikat. Iyalah kendaraan sebagai penghormatan jeung penghargaan. Ya Allah cek awewe. Masya Allah. Kunaon Masya Allah Masya Allah. Ai salaki kula ieu kumaha dipapagkeun ku mobil naon. Babaturan kula dipapagkeun ku mobil naon. Akhirna nyana geus cek malaikat kula sok mikiran batur heureunana. Ku ari mah maneh bae enak. Asup ka jero. Kieu dipapagkeun berangkat. Di jalan kapanggih jeung mobil bemo. Yeah. Ya Allah cek nya karunya amat eta saha nu naik bemo mogok deh. Barang di deuleu jeta mah Haji Pendi cek. Aing wau baheula keur di dunia. Ieu naik bemo mogok. Ya Allah ya Rabbi. Akhirna bebeja nyana ka malaikat kula dek turun heula. Dek naon eta teh entan dek nulungan Haji Pendi teu meunang ieu mah akhirat lain dunia geus masing-masing bae. Waduh Masya Allah kapanggih deui lah di perjalanan teh jeung mobil sedan deui tetapi rada handapan ya taruh meureun Corolla lah gitu. Corona aya di dieu mogok deui barang di deuleu salaki mah. Ya Allah itu mah suami jagiana. Tapi kok eta sedan nama tapi mogok. Dek turun teu meunang. Berangkat deui. Ya Allah kapanggih jeung nu keur diseret. Barang kapanggih jeung nu keke eta saha? Horeng salaki nu awal. Nu pertama. Masya Allah. Kapanggih jeung Ki Fudoli sarua. Kapanggih jeung Ki Nurjaya naik sapi. Ya Allah ya Rabbi. Berbagai penemuan selama di jalan kan orang ieu kan di Indonesia kan baasna di Indonesia engke kan ka Masar kan ayana di Palestina di Aqsa kabeh menuju kadinya. Ya Allah ya Rob kapanggih jeung polisi salamet aya nu salamet polisi ditanya Pak polisi kok ieu bisa selamat? Saya di dunia selalu mengaman-amankan manusia tidak terkecuali yang penting aman baik itu di masjid di majelis taklim sekalipun di orkes amankan ka surga nya
atuh ngamankeun nya nama kan teu nongton nya nama saat itu mah urusan orkes urusan batur nyata penyana mengamankan udah supaya ribut teu polisi eta mah teu nongton teu paling sabeula TNI aya nu ka sorga lantaran jadi garda terdepan di negara. Apapun yang terjadi, ini adalah negara saya, Ibu Pertiwi. Siapa yang akan merusak negara, orang lain tidak perlu campur tangan. Nyana jadi garda terdepan. Silahkan kamu di Indonesia, tapi jangan suka menghancurkan bangsa dan negara. Ka sorga TNI ka sorga, bahkan TNI lewat eta naik bemo saha dia mah aja pendi cenah kok mogok sih eleh ku TNI eleh ku polisi aman seetik tapi nu aman kalau pada mah ka neraka tapi kan lamun lihat namanya mengamankan mantep emang sorga jang kiai lain emang sorga jang ustad lain emang sorga jang bupati lain jang anu nentremkan manusia selama hirup di dunia. Ketika manusia menenteramkan manusia dengan ilmu jadi tentrem sorga, dengan harta jadi tentrem sorga, dengan jabatan tentrem manusia sorga, dengan tahta tentrem sorga. Ketika manusia membuat kalut ciri neraka sakitu bae titik. Lamun membuat tentrem siapapun sorga, ciri-ciri ahli sorga. Dengan ayana polisi orang tenang sebab polisi selalu mengamankan sorga polisi eta. Tapi lamun aya polisi si eta masal ka dieu bae aduh waduh berarti penjahat mau polisi ya neraka sarua kiai ge lamun aya kiai tentrem sorga datang beki Nurjaya redang perasaan atuh hareudang teh gitu tah ngabatur teh jeung si eta tah ieu lamun aya kiai teu tentrem hate urang kehadiran kiai malah jadi teu tentrem masalahna di partai, masalahnya di organisasi. Ketika ngaji membawa atas nama partai, itu pernah bae menentramkan. Hanya partai, organisasi dan lain-lain sebagainya. Moal tentrem, lain kiai tipe sorga nu gitu. Walaupun ka sorga angel datang. Ka sorga maka sorga lambat 100 tahun. Lambat. Kos ieu beta nu naik bemo angel. Batur geus salorga nya nama masih keneh ngumpaban. Magane si alay eueuh kan di ditu mah. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah penemuan-penemuan di mahsyar tetapi nu paling istimewa aya eta hiji jelema masya Allah dipapageunana ku lobaan mobilna loba di samping mobilna loba ya Allah ya Rabb jelema langsung mapag lain 100-200 ribuan manusia mapag manehanana kabeh kaget ai ieu saha sih ieu barang di dieu jalain kiai barang di dieu jalain pedagang lain komo si eta mah gedebul tuh dagang jalain pejabat horenganan ieu mah konglomerat anu di dunia na ngazakat fakir miskin jadi bunga nu di dunia na menyantuni yatim piatu yatim jadi tertawa anu di dunia na siap membangun musola masjid dan pondok pesantren kiai-kiai nu miskin jadi bunga horenganan jelema anu dermawan engke di akhiratna fakir miskin yatim piatu jelema-jelema kiai-kiai ustad kabeh mapag jelema nu dermawan ya Allah ya Rabb masya Allah sia di mana
coba. Ya, pugu ieu mah mogok bemokna. Tuh kan, seorang dermawan dipapak ku yatim piatu, dipapak ku fakir miskin, dipapak ku para ustad, dipapak ku para santri. Sebab loba santri nu dipangmeulikeun kitab, loba kiai nu dipangbangunkeun majelis taklim, musola, masjid. Wah, di dituna di parapag anu pernah kabeleteran santunanana tetep mapag. Ya Allah, dikaluhurkeun. Mobilna teh lamun kuari mah model mobil Lexus anu aya liangan teh. Naon tah liang ngaranna naon? Naon? Naon ngaranna? Aing pohon kunaon ka dieu nanya ka dieu tadi mah nyahoan teu ngaranna. Moal tek ceuli datang ka nyaho bae ge. Ku aing geus dimimitian liang tadi ge. Nah iyalah langsung sandung dah dibuka, manehna kaluhur, mobilna ge istimewa. Sampaikan ka batur naranya, eta saha mobil paling istimewa. Kemudian anu mapagna ge ribuan manusia. Kabeh ngomong, iyalah waktu di duniana manusia anu diberi kelebihan harta, tetapi hartana dipakai untuk menyantuni orang. Semua tertawa ketika di dunia, ketertawaan di dunia dibuktikan jaga di akhirat. Nu mantak engke di akhirat jelema kabeh kararieu ka Pendi. Yo. Malah usul ke malaikat, jangan dikesurgakan. Tidak suka saya kalau dia ke surga. Emang kenapa? Pelit. Pahit. Leuwih tibatan jadam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang diajak bertafakur, berpikir. Satu, ulah bangga ku gelis, sebab gelis bakal robah. Ulah bangga ku kasep, kasep kadang berubah. Tetapi sakali deui ulah sedih ku ayana urang teu geulis teu kasep. Urang sadar bahwa eta adalah keputusan Allah, pemberian Allah. Kedua, urang wiridlah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Tidak terkecuali apakah kiai, santri, ustad, pedagang, pejabat, TNI, polisi, wirid geus ngahareupan neraka mah masya Allah. Poho bahwa saya gubernur, poho bahwa urang teh bupati, poho bahwa urang teh pejabat, geus deuleu neraka da kumaha. Kuari urang amankeun diri urang, eueuh nu leuwih karunya ka urang kecuali urang. Amankeun diri urang ku urang. Perbanyak baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di akhirat masing-masing amal nuku urang karasa bakal. Apakah kiai loba kiai nu ka neraka, kiai nu ka neraka loba lantaran kiai na teu ikhlas. Atuh kiai mah aduh lamun ceramah lamun 10 juta teu jadi. Eta kiai bloon sama kiai. Ya target. Eta mah jauh ka surga. Kiai bae hese ka surga kumaha sia. Atuh kiai mah bisa tobatna. Nya ki pudoli sanajan teu ikhlas gengke mah tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Tuh saya mah hasud. Masya Allah. Nah iyalah, jadi sebuah renungan orang di dunia mualila. Insya Allah di Indonesia sebagai ibu pertiwi aman kajian guku ge moal aya naon. Moal aya naon ieu mah hanya aturan-aturan manusia nu belah di aman. Nu mantak amanna loba jenderal dari TNI, dari polisi, penggede-penggede urang ge iman ka Allah, nu teu iman nama saeutik. Hanya berapa gerintil sia nu teu iman mempertahankan NKRI Pancasila tetap utuh kajian kumaha ge. Ulah sieun hanya keur digunjang-ganjing melalui aturan-aturan karena urang mah negara anu keur ditekan.
jeung selamana ditekan sebab urang mah negarana berkembang teu pernah berbuah seperti eta sadarlah masa sideuk dileungitkeun Pancasila dengan begitu saja moal masa si NKRI indek robah dengan begitu moal ieu mah hanya aya aturan-aturan saeutik insyaallah kadituna mah rapi insyaallah. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebuah renungan supaya orang bisa merenung agar orang selamat orang ngadoa ka Allah mudah-mudahan orang diberi sararehat jeung mudah-mudahan sehat orang digunakan pakai ibadah sehingga hirup orang selamat di dunia wal akhirah. Orang doakan almarhumah mudah-mudahan mautna mawa iman Islam tur mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana jeung mudah-mudahan dilegakeun dicaangkeun kuburanana mudah-mudahan diberi kanikmatan kubur ku Gusti Allah mudah-mudahan negara orang tetap kondusif ulah aya nanaon sehingga orang tentram aman jeung tenang hirup di negara Indonesia.